kabeneran si awewe eta teh keur magelis teu make kerudung teu make jilbab. Wah atuh langsung ditunjuk ke Ibrahim. Hai neng hook amat neng teh kunaon. Neng teh gelis, neng teh bagus, neng teh hebat, tapi neng teh jadi suluh neraka. Ih, kok nyanyahuanan jak si neng teh pan neraka manu Allah nu bakal ngasupkeun neraka ge Allah atuh kumaha cak Allah bae ulah sok pengen ponis bae. Tuh. Cek Ibrahim ulah wakan deuleu salatna ulah wakan deuleu puasana ulah wakan deuleu nanaon tah teu make jilbab berwigan eta teh tanda bakal jadi suluh neraka neng serinya na jih seri cek Ibrahim teh carekan si seri sekali deui tasya berwigan lain ditutupan sia hook aing mah kana kagelisanana cekal wet bari keom teh kok keom sih sia tilu kali nya sia kunaon ku aing dicarekan aing ma'ruf nahi munkar goblok kunaon sia ku aing dicarekan senyum kiai ulah aju galak-galak lah kiai kakarak boga ilmu sakitu jeh si awewe goblok kan sakitu lantangan ka aing dikawin sia ku aing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'ina al-mukarramun para alimil ulama para asatid para tokoh masyarakat bil khusus keluarga besar almarhum al-maghfurlah nu kusim kuring katingali tur wauh beungeutna Kiai Haji Uwes Doyongi. Saya Gus Kurni mah orang Yaman, ieu mah Doyongi.
Alhamdulillah kaget simkuring ajeuna aya di dieu lantaran sering kapanggih didoyong horenganan sing iki lah ora weru gitu. Masya Allah bil khusus pisan kanu janten wasilah Kiai Haji Uding ajeuna sering pendak dinten Minggu aing ngaos jeung dina malam-malam anu osok hadir Kiai nu sanesna di dieu aya Kiai Said aya Kiai Haji Mbah Jambul jago kawinnya na. Alhamdulillah termasuk tukang kebo ge aya tapi nu khusus pisan mah ieu Kiai Cacandakan Simkuring anunya nama urang solear. Alhamdulillah hadir di dieu termasuk kakori urang alhamdulillah parantos macakeun ayat suci Al-Qur'an anu begitu menggema paratur pemerintahanana sipilna militerna seluruh organisasi nu hadir di dieu kumna muslimin muslimat nu hadir di ieu haplah anu sami ku simkuring dimulyakeun tur mudah-mudahan urang sadayana aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah wengi ieu khusus nasim kuring umumna urang sadayana tiasa hadir di ieu tempat dina raraga dorong doa ngabesuk ka almarhum almaghfurlah Kiai Haji Muhammad Thalib nu anjeunna parantos aya di alam barzakh alam asli alam anu urang ge bakal pisan ka ditu urang doakeun mudah-mudahan nu karolot tereh kadaritu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Padahal simkuring teh parantos sababaraha kali ulah diondang hiji geus dibere sangheuk diondang teh jadi geus dibere sangheuk wallahu a'lam lantaran pamajikan ditinggalkeun. Sia taonam teu bogaeun dina bogana geus karolot kitu melat kos mobil hardtop dibagus-bagus ge elah tuh onderdil dah moal beres. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah nyiptakeun langit katut eusina, bumi katut eusina. Teu apal iraha ngadamelna kumaha jeung ulah hayang apal.
tapi Allah ngadamel dunia ieu teh hayang dikenal, maka Allah tina sekian ngadamel makhlukna nu paling dimulyakeun ku Gusti adalah manusia. Tujuan Allah ngadamel manusia berikut jeung jin teh ku hayang dikenal Gusti Allah. Alhamdulillah urang diciptakeun ku Gusti Allah makhluk anu mulya tur urang mengenal ka Allah. Iyalah anugerah anu paling gede-gede. Di Amerika masa gitu palalinterna jelema mayoritas teu mengenal Allah. Di Eropa sakitu palalinterna tapi teu mengenal ka Allah. Di Australia mun nyarita lu pinter ambalaya, tapi kapinteranana ternyata jadi hijab, malah teu apalin pangeran sang pencipta dunia ya Allah. Di Cina sami mawon ora weruh. Mayoritas orang Cina sarua teu ngenal Allah, tapi barang sup kasih kluk kan ya sesuai jeung ngaranna sarikluk ya, sarua jeung ngaranna asa asup kasosog. Tapi Masya Allah sinar ilahi asup kadi, ternyata tidak terpengaruh oleh teknologi anu pohara, henteu terpengaruh ku sain-sain pendidikan, berbagai pendidikan anu ngahalangan karena teu wauh ka Allah. Di dieu bata tepe pangeran teh Allah. Ieu lah nu mahal tadi. Mahal. Batak cek Gusti teh wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu. Wallahu a'lamu bimurad. Tepati kaula ngadamel ka jin jeung manusia kecuali supaya aribadah ka kaula. Ibadah teh hartina mengenal ka Gusti Allah anu sesungguhna, jang mengetahui Allah sebagai pangeran anu sesungguhna teh meureun kudu aya anu nyampaikeun. Lamun dicuk-cuk ti baheula mimiti Kangjeng Nabi Adam alaihi salam dugikeun ka Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Isa, diakhiri ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah Kangjeng dakwah 14 abad anu silam nudina Al-Quran dijelaskan inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa sirajan munira wa da'iyan ilallah wa sirajan munira. Mun diartikeun ti awal panjang ieu be sirajan munira. Kangjeng Nabi telir teu beda jeung lampu anu caang turnya angan. Kacaangan Kangjeng Nabi teh
ngalewihan panon poe ngalewihan bulan lamun dina berjanji anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin anta nurun fauqa nurin Gusti Rasul mah tuan mah nurun fauqa nur cahaya di atas cahaya panon poe mangan sakadarnya angan jagat dina poe kana caang ti jam genep datang ka jam genep deui bray kadeuleu aya panon poe teh Peting mata, peting poek mun teu aya lampu mah, tapi begitu jam genep mulai keluar panon poe, sarwiti kadeuleu. Ya Allah, irungna nu mancung teh. Panon nu kubil teh. Gadondog sapotong teh. Biwirna anu duh, masyaallah Haji Pendi mah datang ka teh HS. Nyeri huntu kadeuleu ya Allah nu geulis kadeuleu geulisna nu goreng kadeuleu gorengna jangkung kadeuleu jangkungna pendek kadeuleu pendekna si eta ge kadeuleu sakitu bentukna siga jelema padahal mah wallahu a'lam kadeuleu ieu panon poe eta teh sakadar katempo secara mata kasat dedeleuan ieu lah sapira dedeleuan ieu tapi sinar Kangjeng Nabi na geus teu aya anu ber kriteriana julukanana predikatna sirajam munira nyulusup lampu Kangjeng Nabi kasikluk ka dieu kasorot ku sinar Kangjeng teh datang ka tahajud berang peti duha berang peti sararial jasa salah tamata tah kasorot ku sinar Kangjeng Masya Allah ayeuna ieu urang diuk di dieu jam 11.05 cacak-cacak lamun eueuh sinar Kangjeng Nabi deuk naon atuh diuk di dieu ieu teh rarasaan urang mah kanang urang ieu padahal mah lain ku sinar Kangjeng Nabi kasorot ayo ka ditu kasikluk tuh aya cau kasorot ku sinar Kangjeng ayo ka ditu ayo panitia lagi geus gideung bae kurang cai jagana atuh cai sumur ku sia tah sedot make sanyo tabah keur carita doang padahal mah ambalaya cai tah ieu sinar Kangjeng Nabi sirajam munir tentuna sinar-sinar tersebut teh nyorotna kumaha nu narimana aya anu narimana gede cara almarhum almaghfurlah Kiai Haji Tholib aya anu narimana biasa bae cara Kiai Haji Mbah Jambul biasa bae nah tah ditukangin sia aya anu nyorot teh kadang-kadang aya kadang-kadang eueuh si eta sinar Kangjeng Nabi teh nyorotna kumaha nu narimana Masya Allah Karim bahkan anu geus narima sinar kadang pareup kadang ayah, kadang pareup, kadang ayah. Tadina mah sinarna geus rada gede. Alhamdulillah nu ngaraji araraya. Barang tat ngadahar duit ti bupati parem.
sinarna pareung eueuhan mun cara lampu patromak mah ngagebus sepuyer geus dikieu-kieukeun geus teu jalan ta eta lamun ngadahar duit ti pamarentah seperti eta kiai cenah emang haram ulah nanyakeun haram halal ka aing rasakeun ku babatok sia ji emang kumaha gitu teu bisa disumput-sumput asal geus ngadahar duit ti pamarentah geus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohna cenah kieu kos gua tah. Aduh Gusti Allah. Seukeut duit pamarentah mah. Seukeut. Masyaallah, pahara. Oke. Apakah bakal ngahalangan karena ilmu? Moal. Duit di pemerintah, duit dagang, duit hasil riba, duit anu halal, pakai neangan ilmu ku urang. Masalah. Sangat masalah. Ulah di dalam negeri ente neangan ilmu. Kamisro. Amis di jero. Ente ke Mesir kan itu pakai duit riba, pinter lah. Ente ke Turki kan itu dagang ilmu, tafsir, hadis, pinter lah. Pinter. Ente ke Saudi Arabia, ke Mekah, ke Madinah, ke Maroko, neangan ilmu, make duit haram, duit pemerintah, duit riba, pinter. Sakadar dengan ilmu make duit naon bae untuk mencari kepinteran gampang, bahkan duit tersebut memberi pertolongan untuk mendapatkan ilmu. Babari orangana ih cek saha sih sabaraha ribu mahasiswa anu make duit haram, make duit riba, make duit pamarentah, pinter. Balik di Mesir teh menguasai hadis, menguasai tafsir, menguasai berbagai ilmu. Turki, Maroko, jeung di berbagai negara di urang sorangan, pinter. Tetapi untuk mengamalkan jang dirina moal bisa 100% moal bisa. Sakali di 100% moal bisa. Sakali di 100% moal bisa. Bah, kiai mah sombong. Emang aing kadang-kadang sok sombong. Ye, eta cenah pan nyarieun yayasan, nyarieun ma'had, nyarieun majelis taklim. Sakadar ma'had, majelis taklim, pondok pesantren modern, lain jangan ngamalkeun ilmu, neangan duit. Tapi ulah loba omong ieu mah. Maksudna pada urang nabi mah. Ulah loba omong, kayak kusia bejaan deui ka ditu. Emang yayasan jangan ngamalkeun ilmu, jangan ngajaring duit. Ulah membohongi diri. Ulah mah keur nyarita lantaran patali jeung almarhum almaghfur lah aslinya nama. Loh bacana yayasan ge nu palinter boro-boro murida guruna geja balik ti Misro pinter. Balik ti Turki pinter, neangan kepinteran. Silakan untuk mengamalkan anu sesungguhna moal bisa. Lamun teu tobat heula. Ye mahal ilmu Allah mah. Sirajam muniro ketika aya jelema nu balik di luar nagreg. Mana luar nagreg? Palinter lah. Tapi untuk pengamalan moal bisa. Kiai cenah maksudna pengamalan kumaha salat lain. Salat mah gampang, polisi ge anu tatrit salat. Ye, atuh salat.
Aju kumaha? Henteu kumaha. Salat nanti datang ka kolbu. Tuh TNI sakitu puharana sarolat lah bangga urang. Cuman salat sakadar sasolat-solatna bae teu salah teu ngan teu datang ka kolbu. Atuh boro-boro polisi, boro-boro TNI, boro-boro PNS si eta ge wallahu a'lam. Terus eta waduh lamun ge bener atuh meureun sinaran beungeutna. Atuh jadi mah poek. Ulah aya pipinding geura ngomong teh ngaji teh ya sing lempeng abeh nyaho nu hak bener hak nu batil bener batil. Ulah sigana we ungkul hak padahal batil. Emang salah nyen yayasan? Henteu sah nu nyalahkeun atuh. Mangga bae untuk mencari kepintaran. Ieu mah endek neangan teh ya. Ibadah nu asli nu cara almarhum almaghfurlah. Tah. Emang kieu wau henteu. Teu nyaho manehna makan umurna luhur, kula makan budak. Kalau mau umur teh kakar 17 tahun. Maksudna tenaga anak kos 17. Tuh kan, paham kan? Atuh ieu mah onder deal geus ka mana meureun. Dah. Ya, urusan ilmu gampang diteangan. Make duit naon bae bisa melalui HP, elektronik, televisi, radio dan lain sebagainya bisa, tapi kos karar itu teh ya sakadar neangan kapinteran. Rempan mun pinter eta jadi hijab naudzubillah min dzalik. Kula badak caritakeun teh patali jeung almarhum. Teu wau tapi aya semacam magnet. Kasedot ku magnetna teh. Oh. Pan urang ge lamun neuleuh awewe teh aya sedotan-sedotan. Aya magnet. Kalalaki sarua aya man pangkasih ieu mah pan okos neuleuh kadal. Maksudna kieu ka kadal teh resep teu bendun teu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah patali jeung almarhum almaghfurlah aya magnet ente mah teu nyarah begitu dihadiahan tadi oh iya terus dizikiran aya magnetan coba lamun sieu paeh hadiahan ke urang eueuh magnetan ya hirup lagi kurang kanyawan kos kitu. Nah, iyalah sinar Kangjeng nyorot sebagai sirajam muniro lampu anu caang tur nyaangan karasa ku urang dibaca ku urang berjanji namun dihartikeun teh eta teh sirajam munir. Urang kuari daek diuk di dieu teh ieu teh aya sirajam muniro. Mun disompralkeun mah aya Kangjeng nabian di diri urang teh. Sompral teh. Maksudna sinar Kangjeng. Mantak ngadengekeun Al-Qur'an, ngadengekeun Kangjeng, ngadengekeun kitab. Urang teh resep lantaran aya sinar Kangjeng. Coba kafir ngadengekeun Al-Qur'an moal resepet. Ngadengekeun hadis Kangjeng moal resepet. Ngadengekeun kalam-kalam ulama moal resepen sebab sinar Kangjengna ayangan katutupan. Di dieu ge ieu kuari ieu. Anu katutupan mah beda. Heuai bae. Heuai. Ulah kasinggung nu heuy atuh masing-masing wae sih. Atuh biasa bae. Nah, iyalah
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa budun titah ibadah kasaha ibadah teh ka Gusti Allah atuh endek ibadah ka Gusti Allah teh kudu apal heula kadu endek diibadahan atuh sumun saha anu mere nyahona Kangjeng nurunkeun ka para sahabat nurunkeun ka para tabiin nurunkeun ka atsba' tabiin nurunkeun deui ka atsba' tabiin datanglah ka almarhum almaghfurlah Kiai Haji Thalib eta teh penerus dai teh pendakwah tanda manehanana dakwah muridna bari samaca kitab muridna bari sahudang dipeuting bari kiih doang ge muridna eta teh tanda almarhum almaghfurlah teh mawa sinar Kangjeng neruskeun sinar Kangjeng ku hari ku urang dihadiran di dieu almarhum lagi hadir di dieu ningalikeun cek almarhum wauheun ka kula aya teh saha nu belah katuhu diajak mah jadi almarhum ge teu wauheun kunaon di dinya sia teh cenah tuh ya masyaallah kan nah lain sakadar ilmu sambarangan anu bakal nyaangan kuburan anu bakal menang Naimul Qabri babari diomongkeunana mudah-mudahan menang Naimul Qabri yehe ari PNS tukang korupsi mamanya teh teuing tukang korupsi kudu menang Naimul Qabri cak aing moal percaya sia ka aing lamun teu tobat mun tobat batu Allah maha segala-galanya tukang main gaple mudah-mudahan cenah menang Naimul Qabri goblok bener mau balak genep ka jero kuburan menang Naimul Qabri boro-boro tukang main gaple tukang ngadu kotok si eta ge wallahu alam ya Allah ya Rabb lamun teh tobat mantap aya pintu tobat mumpung urang masih hirup tur urang dibere sehat satu kesempatan nu pernah judi nu pernah mabok nu pernah korupsi nu pernah nganiaya menzolimi wayahna memeh maot tobat heula komo polisi ya tama kudu beneran tama tobat na kudu ngajungkel TNI kudu jujungkelan geus tama tobat da tuh sarua urang ge sarua masa nganjana mah leuwih bae gitu KBH Masya Allah urang hayang menang Naimul Qabri sakumaha tadi cek Kiai wes supaya urang menang Naimul Qabri lamun didinya ngamimitian salamet kadituna ge bakal salah tah iyalah aya hiji kiai baheula teh boga pasantren ngaranna Kiai Ibrahim wow ngaji na pohara dakwah na luar biasa galak amr ma'ruf nahi munkar na luar biasa hebat begitu manehanana ningali di hiji lembur aya awewe Masya Allah sifatan gelis teh cek orang parahyangan mahiji irungna mancung dua halisna ngajeler pae tilu pipina ngadaun sere
opat gadonan dog sepotong panu di imah mandog hijian cangkengna kitu ngabiola bitis ngabuah jantung eta bahasa orang Bandung anu di imah mapan buah nangka bitis kabeneran si awewe eta teh keur magelis teu make kerudung teu make jilbab wah atuh langsung ditunjuk ke Ibrahim hai neng hook amat neng teh kunaon neng teh gelis neng teh bagus neng teh hebat tapi neng teh jadi suluh neraka ih kok nyanyahuanan jak si neng teh pan neraka manu Allah nu bakal ngasupkeun neraka nage Allah atuh kumaha cak Allah bae ulah sok pengen ponis bae tuh cek Ibrahim ulah wakan deuleu salatna ulah wakan deuleu puasana ulah wakan deuleu nanaon tah teu make jilbab berawigan eta teh tanda bakal jadi suluh neraka neng serinya na jih seri cek Ibrahim teh carekan si seri sekali deui tasya rawigan lain ditutupan sia hook aing mah kana kagelisanana cek awet bari keom teh kok keom sih sia tilu kali nya sia kunaon ku aing dicarekan aing amar ma'ruf nahi munkar goblok kunaon sia ku aing dicarekan senyum kiai ulah aju galak-galak lah kiai kakarak boga ilmu sakitu jeh si awewe goblok kan sakit lantangan ka aing dikawin sia ku aing ke neng aing kitu kunaon pan ieu teh kiai dikiaikeun ku batur ha ceknya na karak jelema nu ngiaikeun ka kiai Allah macan puguh ambo ji aing ke pan geus nyeun yayasan goblok je aing teh geus ti luar nagreg aing ye belajar teh cek si neng teh kiai ulah usil ku sebab kaula teu make jilbab kadeuleu rambut atuh kiai bae peureum mantakna aman je heueuh oge nya kunaon usil ka kula atuh kiai bae neuleuh kula peureum neuleuh awewe anu katempo rambutna peureum eta karak kiai aing masih keneh haju nyarekanan jelema mah lain kiai tah mah kos kitu mah masih keneh kiai ge cak makhluk cak Allah macan puguh je cek Ibrahim boleh oge ye pemahamanana lain lalaga cek gen lain neng hampurannya mantap sia ka ditu hebat eta balik Ibrahim datang ka imah lain ngaji ngalamun cak santrina pan kiai teu nongtrong pamajikanna ge pamajikan kak henteu nongtrong cicing sia aing ieu keur boga pikiran boga masalah naon henteu kiai merahasia ke sia ngambek deui urusan lalakan jeung awewe bahkan lamun urusan jeung awewe deh atuh enggeus tsunami nah ke sekedar teh kiamat heueuh aing sebenarnya mah ieu kanasehatan ku awewe eta teh ya Allah ya Rabb heueuh oge naon make jeung galak-galak mun aing peureum atuh salamet bener oge tah awewe teh ke cara gua aing diteangkeun maksudna aing deuk ngaguru ka nyana sebab aing deuk balik teh ya pamit ceknya mantog sia ka ditu
Eta kan lain bahasa jelema biasa saja. Aing deuk di teangan aing deuk ku guru. Teangan kumanehanana kapanggih. Masya Allah. Keur nasbeh benyana di hareupeun imah. Kieu ulah nurutan sia. Kieu. Langsung Ki Ibrahim, assalamualaikum. Hayang aing. Endit sia. Ambo cek Ibrahim awewe gak gelis ngorek kene sekitar umur 35 tahun. Maksudna ieu sih ditanya boga salakitan. Endit udah ganggu aing. Ya Allah. Los teruskan ku sia dakwah ka ditu. Cek Ibrahim hampura neng abdi maka dia ge hiji minta hampura nomor kaduana ieu inget bae lain kana kagelisanana bahasa neng tina cek neng teh atuh teu kudu usil atuh peureum bae si salamet tah ti bahasa eta neng ieu mama ieu kula mah guguru bae hayang belajar tilok ngamuridkeun aing mah. Lah jangan kan itu guru. Jangan ku sia kan itu guru. Saya mau mal boro-boro ngamurid kan aing mawa awak sorangeun wallahu alam. Ieu teh aing teh keur mikiran salamet tah henteu nalika sakaratil maut. Salamet tah henteu ketika malaikat munkar nakir nanya. Salamet tah henteu ketika digiring ka mahsyar. Salamet tah henteu ketika aing ditimbang amal. Salamet tah henteu ketika nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim. Boro-boro ngamuridkeun ka batur. Indit. Masya Allah. Balik deui Ibrahim ka imahna. Tambah ilmu aing jadiana. Ya Allah, tah si awewe ku pohara-pohara teh. Aing neuk neangan ilmu deui ayeuna. Can cukup horenganan ieu nyieun pasantren nyieun yayasan model kos kieu ilmu aing. Kakarak bisa galak teh horenganan demi keagungan. Dakwah teh demi kemuliaan. Dakwah teh ngan sakadar neangan piduit. Masya Allah karim. Hirup teh mun dipikir-pikir mah horenganan ku batur bae aing dikiaikeun diustadkeun di profesor. Horenganan bener cak awewe tadi sia mah kiai ge cak makhluk cak Allah mah buat teuing. Kadedengekeun bae teh. Aing kuari mah neangan guru sakeun deui. Anu bisa ngelempengkeun kolbu. Langsung nyana datang ka imah kiai. Waalaikum. Waalaikumsalam. Di mana? Abdi Ibrahim di Siklu. Oh. Aya naon nih Ibrahim? Kula deuk masantren we di dieu. Ibrahim lain boga yayasan teh ha. Pondok pesantren bener. Atuh kok deuk masantren depan bejana baheula ti Misra. Oh, sakirna teh abdi ti Mesir. Tapi acan meujeuna ieu teh ilmu teh deuk tutup heula we dilanjutkeun ku rekan-rekan abdi mah deuk neangan ilmu. Maksudna ilmu naon? Ilmu supaya lempeng bae, hati teh supaya hayang bae karena ibadah teh mah berat karena ibadah. Teh atuh sarua kitu. Cenah teh aing ilmu kos kitu mah can boga. Cek Ibrahim gorenganan pada bae. Mengkonon ge. Aing balik lah di jaman bal-bal neangan deui sababaraha pondok pesantren tetep insan manggih. Terakhir aya ngaranna Abu Bakar. Cik ya Abu Bakar Ibrahim aya maneh ieu deuk masantren deui teh deuk neangan ieu supaya hiji hate teh resep bae ka Allah, resep bae ibadah, resep bae kana ngalaksanakeun taat ka Gusti Allah. Jeung supaya ulah aya we kitu pikiran kana maksiat-maksiat jeung dunia-dunia. Cik Abu Bakar teh
Aing ge alhamdulillah belajar mah geus ngan belajar di hiji awewe. Awewe di mana? Tuh nu imahna di dieu lempong ka ditungke mengkor getah eta di. Temen nu nyarekanan kula. Eta mah nu nyarekan. Enggak, sakela belajar bae ka. Geus kula datang ka dinya. Aju tadi tarima. Terus nyana guruna. Aduh, lamun kali itu depan, lamun kula kali itu haju dicarekan dan bebeakan kan, waduh, geus bae di kiai bae lah, jadi belajar. Ndek di kiai bae, henteu kali itu bae mumpung nyana aya keneh. Kali itu. Atuh minta izin jeung minta doana kula dek berangkat kali itu. Nya, sok diizinan jeung didoakeun. Datang deui ka awewe. Begitu nyana bangsa 10 meter kena geus kieu bae. Di ka mana sia? Cak Ibrahim pohara. Aing cenah naon geus ditunjuk-tunjuk. Lah terus bae lah. Terus, di ka mana sia? Entah kula mah ka dieu pokona dek belajar bae ayeuna mah. Ieu bingung kula mah nyebutna. Bingung naon? Jebut ibu atuh ja ngora kene neng atuh ja masa mak-maknya sebut nih can bejeuna nyebut naon yuk enggeus teu kudu nyebut naon balik sia ka ditu henteu kula menek belajar bae di dieu kajedeg dikukuwakeun ge sia dititaku Kiai Abu Bakar nya jak eta titah balik deui ka dieu aing nu mantak teu narima di jero hate sia lain deuk sabelajar-belajaran sia bogohkan ka aing. Kanyahoan ya Allah ya Robi hati aing kanyahoan Masya Allah ya si ku cerdas-cerdas ting itu kolbu teh yes gue riba maneh lamun endek belajar di dia masalah ya tapi tuturkan naon perintah kaula insya Allah pokoknya naon bae nu diperintahkeun kaula dek nurut nu penting ieu hate ieu supaya bersih dengekeun nya hiji maneh tuh cicing tuh di ditu tuh pondok maneh di ditu barang di deuleu kandang kotok Cak Ibrahim ya masyaallah biasa di imah make spring bed AC segala rupa ayah ieu mah di kandang kotok cicing sia di ditu menang sapoe menang 2 poe katilu poe da bebeja deui ieu kula jebutna neng apa ibu sih sabenerna terserah aya naon sia ka Dede ieu atuh ulah di kandang kotok teh di emper-emper imah kieu cek eta awewe di diri manusia teh aya 2 sifat hiji sifat malaikat nomor kedua sifat hewan ketika berat ke sifat manusia jelema bakal cerdas hatena jeung bakal resep bae ibadah ketika berat ke sifat hewan sangheuk ibadah teh kajen teh dikiaikeun diustadkeun dimamakeun ge sangheuk bae teh ibadah lantaran berat ka sifat hewan nah maneh Ibrahim masih kene gedean kene sifat hewan atuh naon bedana jeung kotok ambo sakiana teh sia ngahiji jeung kotok si ieu mah lamun mondok di dinya nya kotok nya embe nya persi dihijikeun geus enggeus ngahiji di dinya jaheuh nya horeng lain satitah-titahna lamun maneh geus rada kurang mah tina sifat hewanina dipindahkeun ku kaula tuh kobongna lamun maneh geus eueuh sifat hewanina geus boga karakter malaikat sifat malaikat tuh pondokna kulantaran maneh masih kene lobaan sifat hewanina atuh jeung kotok jeung embe ge maneh mah akur bedana ai embe mah sasadana
Aisyah mah sasadana golden nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong kos kitu cenah isin aing. Tuh. Lamun gedean kene ka sifat hewanina. Sanajan itu rupana kotok suasadana kongkorongok. Ari sieu mah sasadana beda, tapi hewanna mah akur. Si mah ban bae sasadana kutub robane. Tah, eta mah sasadanya naon bedana jeung kongkorongok koto. Koto kongkorongok hayang parab, eta ge kutub robani hayang parab atuh akur. Tuh. Halo, cak Ibrahim jaheung nya jejana teh. Masyaallah. Terus itu mengaku Aisyah. Can ngaku-ngaku datang ka kuari. Malah mangka ngaku wali goblok. Kartu namana Kiai Haji Supendi AF. Yayasan Asupendiah Al Jahannamiyah. Di handapna aya waliullah tol. Udah kudu diseret dia, Bang. Nah. Langsung dibere wirid, sholawat jeung zikir. Wah, sholawat jeung zikir mah teh majang di dieu tapi sampaikeun ka dieu. Robahkeun sifat hewani na pijet berangkatnya langsung zikir sholawat istighfar masya Allah dengan cepat 3 bulan sifat hewani na geus mengurang 4 bulan 5 bulan geus leungit sifat hewani digerokeun ku guruna ka dieu Ibrahim tah geserita cakana ya sia teh sifat hewani na geus eueuh tapi sia bogoh ka aing aya keneh eta teh lamun masih keneh aya bogo-bogo salian ka Allah enggeus moal beres ya ibadah masyaallah cek Ibrahim teh katebak bae aing atuh kumaha bogo mah hese iyalah atuh sieu mah lain hewani deui ieu mah. Lain hewani deui mbahna hewan. Akhirnya langsung dipindahkeun. Tah kobong gua di dieu pindah. Masyaallah. Jadi pondok ge bertahap. Kumaha kadar kolbuna ya Allah ya Rabbi kitulah ahli batin. Kitulah sinar Kangjeng Nabi. Akhirnya geus pindah kadua kali aing gua kali mah geus. Kumaha atuh konsepna ieu teh guru? Hiji ka cinta teh ka Gusti Allah we hiji. Kasalian Gusti Allah ulah aya cinta tetapi menghargai. Ulah ning ke manusia ka hewan kudu dihargai. Nu ngaran makhluk-makhluk Allah ciptaan Allah, rek orai, rek babi, rek anjing, rek singa, rek hayam, rek reungit, hargai ciptaan Allah tapi cinta mah hiji be Allah. Oh, bener. Mulai dari manehanana terus suluk belajar zikir langsung sholawat istighfar 3 bulan alhamdulillah beda rasa. Nah kuari mah geus eueuh cinta teh nu aya teh menghargai. Langsung digerokeun Ibrahim dede kadi badah teh geus jadi murid kaula ayeuna mah alhamdulillah sok ayeuna mah geura cicing tuh belah ditu ayeuna mah pondokna ngaji amil jurumiyah sarap mah babari gaji alpiah johar makdun mantek lah fatul muin fikih jeung usul fikihna lah cek awewe hadis beserta mustalahat hadisna gampang nu kos kitu bahkan bisa dijualan kos kitu mah ceramah di mana-mana jualan hadis tah nu hese ge ngabersihan kolbu cara maneh sifat hewani kuari geus eueuh kacinta kuari hiji ka Allah
Iya kakarak jadi jelema satungtung masih keneh cinta salian Allah masih keneh jejelemaan. Alhamdulillah cek Ibrahim kula kuari mah bisa ieu teh ngarasakeun nikmatna ibadah ka Gusti Allah. Karasa maha agungna Gusti Allah. Tadi nama ningali langit teh langit weh horenganan ayeuna mah masyaallah ningali langit teh nu luhur nu lega. Maha kawasa Allah. Dadamelan sakitu luhur jeung legana komo nu ngadamelna. Tadi nama ningali bumi teh biasa be ngampar. Tapi ayeuna mah ningali bumi teh nu sakieu legana jeung ngamparna komo nu ngadamelna jeung sajabana. Eta cek guruna cek awewe kakarak jadi jelema. Geus Ibrahim balik anu. Jung balik. Alhamdulillah yakin. Ku ari mah geus teu hayang ngaji, hayang nage ibadah. Nu kamari hayang boga santri teh hayang nama 1000 2000 ayeuna mah henteu sebab eta mah nafsu hewani lamun boga murid 1000 di yayasan mah meureunanan uang miftahna ge gede kamari mah kan kitu atawa di pondok pesantren nu biasa boga murid loba teh meureunanan loba murid teh haju merekna meureun aya loba murid mah loba kabelah dituna nganggap guru ngagungkeun jeung ngamulyakeun baheula mah kitu aya mah lain asal ngamalkeun ilmu we deuk saurang deuk duaan tah kuari mah nyadar teu perlu lobaan horeng murid mah 1 2 cukup ngan ketika jelema geus teu hayang boga murid loba malah muridna daratan. Ketika jelema geus teu hayang kana dunia anu nutur-nutur. Ketika hiji jelema geus teu hayang kana dunia bakal nuturkeun. Ketika si ieu hayang kana duniana kabur malulu. Tah kos kitulah konsep ilmu Allah. Akhirna Ibrahim ayeuna mah tetep masyaallah kan indah horeganan ibadah teh geus nyaho kanu di ibadahan mah nikmat ketika ngadenge Allahu Akbar teh ceuli ngadenge kolbu ngarasakeun kemahaagungan Allah ketika Quran didengungkeun teh ceuli ngadengekeun tapi kolbu mah lain maha luar biasa eueuh papadana Gusti teh kalam ilahi Quran dibaca hungkul indah ngeunaheun ku suara anu merdu makharijul hurufna anu tepat lagamna anu indah ceuli ngeunaheun ngadengekeunana kolbuna maha kawasa Gusti Allah pohara amat kalam Allah dibaca ku sorangan bege ku ngeunaheun lamun bener sareng nu tadi macana urang 2 jam ngadengekeun nu tadi betah coba sih guys coba sih 10 menit bae tah maca Quran asana nu di dieu kalabur kabeh mun ditanya kunaon sia kabur asa aya galedeg beda nah ayeuna mah geus lain alam Ibrahim teh hiji waktu Ibrahim teh dek nyaba ka guruna ka awewe teh tepatna Jumat isuk-isuk di jalan teh aya oray ngaringkuk barang dideuleu eta oray teh borok aya anu nimpah meureun tadina barang dideuleu ku Ibrahim teh ieu oray teh masyaallah karunya amat aya sireum aya laleur bahkan geus aya bilatung-bilatungan ya Allah cek Ibrahim ieu oray karunya amat cek manehan langsung dibersihan tak oray kicep langsung dibersihan dibawakeun cai dibersihan geus beres sorban manehanana disoekeun diperban geus make popol-popol dang daunan diperban make sorban manehanana
eta ora teh gitu gide-gide gerobah-robah aya tanaga langsung udang kolosot kadenge bahasana nuhun Kiai Ibrahim itu kudu ngomong tapi ke arti siapa bodoh baeran dengekeun aing ngaji atuh kadenge teh bahasa teh seperti eta lain aja ngomong nuhun pendi itu mah jahe kos gitu mah tuh hati langsung kolosot orang Ki Ibrahimna langsung ke guruna cek guruna Ibrahim murid alhamdulillah maneh teh geus teteg tadi manggih naon di jalan orang kan kanyahoa kumaneh dipake ka deudeuh dipake ka nyaah kan hargai makhluk Allah ku ayana menghargai makhluk Allah maneh bakal dihargai deui ente ka mamana anjeun ka mamana moal kudu digegel oray jeung moal kudu diganggu oray lantaran geus ngahargai ka oray eta coba ge engke maneh balik ka ditu bakal kapanggih deui jeung oray-oray anu sejen mawa kanikmatan geus kanyahoan ta ku guruna awewe ngora keneh 35 gelis deh atuh malaikat ka sia mah sanjad kikieuan ge ya boro-boro orai itu urang sikul kitu hayangeun ka sia mah boga senjata pelet isin tah ka Mbah Jambul nya mah teu kudu dipelet asal dipencet daekeun tuh bener bae pamit badanana ti guruna ya Allah orai ngabring seakan-akan menghormati jeung menghargai ngahaturkeun nuhun sebab bangsa kami geus dihargai ku anjeun ya Allah ya Rabbi Masya Allah careurik orai teh Ibrahimna datang ka imah ya Karim Masya Allah tuh menghargai hewan bakal menghargai urang mah ku manusia ge teu dihargaan lantaran urangna ngamusuhan. Awas ya kowe teluh ya. Can puguh can karu geus teluh mah lu. Atuh awas ya kowe dipelet-pelet eta teluh keneh. Nah sia raja pelet sia mah. Mantap raja teluh ya eta mah. Oh budak aing sapopoe burung mobilan jeung raja teluh aing. Aing naas hirup ya. Satu ketika Ibrahim langsung berangkat ke Kiai Abu Bakar. Itu di tengah perjalanan aya aki-aki. Ngapa borokna masyaallah gede. Borokna gede bau. Geus garingkuk bae kieu. Ibrahim datang ka Assalamualaikum. Salam naon Ibrahim. Sia jauh ka ngaran. Berarti lain samarangan di jelema ieu. Tuh. Ki. Ieu borok geus lila. Aju kumaha lamun kukula diobatan. Deuk daon tuh maneh peduli ka kaula. Hate maneh bae lempengkeun. Yeah. Mana juga aing deui bae cek. Kajen cek tuh borok bae. Lain kitu. Kula kuari mah hayang urusan. Maksudnya ieu teh rek dirapihan ku kula. Aju dibungkus supaya cager kan aya geus cager mah salat bisa nangtung tahajud bisa cek tuh. Ibadah TK kos. Masya Allah aing manggih di beja lemah kos gitu ke cek padahana emang kumaha gitu ieu make jeung embung ih ayo salat mah jadi titahna ge ku Gusti teh ketika urang mampu nangtung teu mampu nangtung diuk teu mampu diuk atuh kan ngedeng kumaha kurang babarina Gusti Allah nik daun make jeung hese teuing ibadah kos kitu mah zahir unggul ye nu hese mah qalbu lempeng ka Allah
bener Cak Ibrahim teh henteu kieu bae kula mah hayang urusan akibat ieu mah ieu supaya cager embung aki teh keras ngomong embung tah kula mah nu matak embung eta kunaon teh coba ayo kieu nu matak embung ieu teh takdir Allah jeung kahayang Allah boga kahayang aing borok ketika aing teh ku ari di obatan berarti kahayang aing cager engke kahayang Allah mah ngageringkeun berbeda antara kahayang aing jeung kahayang Allah aing moal kudu nutup kahayang Allah masyaallah luhur amat ki eta ilmu toh pan si ieu mah lain dagang teh ya dagang karung ye tim memeh lahir ge geus dagang di jero beuteung datang ka kuari susah bae apan minta bae ka Allah teh ya Allah ya Rabbi kunaon atuh ya abdi disusahkeun bae tuh kahayang Allah nyusahkeun tapi kahayangnya mah hayang sugih pan berbeda tah lamun datang ka paeh kos kitu di jero kuburnya disiksa emang siksaeun sih sebab berbeda antara kahayang Allah jeung kahayang urang Cak Ibrahim ya ilmu lain letik-letik ilmu ieu nu hese geus urang teh lamun kuari belajar pelebah eta masyaallah karim encan aya nu bisa termasuk kulangan sakadar nyarita bae lah belajar babarengan antara kahayang Allah jeung kahayang urang selalu berbeda urang ketika ayeuna di negara urang aya Covid buah bener banget terserah kahayang urang makan ulah aya Covid ketika pemerintah kuari nyumbang saurang 600.000 alhamdulillah kapan bejana doang kan gitu kan kahayang urang makan kabeleteran kabeh antara kahayang urang jeung kahayang Allah kan berbeda terserah eta mah urusan manehanana tapi urang ulah nentang kana kahayang Allah tong lain kahayang Allah cinta mah kahayang bupati digerakkeunna ku Allah adapun manehanana bener jeung teu benerna kumaha dirina geus urang mah tumarima tah eta nu hese ketika urang kawin urangna kasep kabeneran boga pamajikan teh nya hideung nya beke eta kan geus kahayang Allah geus kahayang Allah ulah dikukumahakeun urusan eta pamajikan urang pandian ku urang roskam ku urang ayo ku urang engke ge bagus sorangan purukutut sangkilang bulu tilu purukutut teh nya tapi kurang di tadi urusan sasadana moal beres tapi purukutut kebon kurang rapi kurang diusapan jadi pancawarna atuh ieu mah geus mah jore pamajikan tadi urus ih si budak jelema teh lain sih jana sorangan tah urusan geus takdir Allah nemah lah di dunia mah moal kebel ieu tenang kan hati geus moal kebel geus takdir ti Allah kos kieu aing teh diciptakeun ku Gusti Allah beungeut teh sakieu begitu ngaca teh boro-boro batur aing sorangan ka aing sieun aing mah ieu mah beungeut perang ieu mah geus we alhamdulillah Gusti alhamdulillah abdi diciptakeun ku Gusti sakieu tumarima alhamdulillah moal aya ciptaan Allah di luar kehendak Allah nuhun Gusti loba nu kasep tepi ibadah abdi basa kege mengenal Gusti tur abdi indah jasa ibadah ka Gusti ya Allah masya Allah nikmat tumarima kana kehendak Allah ieu dupang mahal-mahal tambah di ilmu ceki Ibrahim teh nikmat torenganan tah kuarima Ibrahim teh ya geus pohara ilmuna geus liwat tina ilmu biasa ngenaheun mun hudang dipeting teu puyeng teu lesu nikmat begitu manggih magrib teh seserian alhamdulillah masyaallah manggih peuting teh nikmat peuting bakal zikir ka Allah jeung bakal tahajud indah jasa asal manggih peuting be seserian ieu ge asal peuting seserian ieu ge mentak loba urang lemburna kunaon seserian teh sih gorenganan kurang obat itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah
nah ieu urang keur carita seputar ilmu lamun Kangjeng Nabi carita fadlul alim alal abid ka fadli ala sairil umat ngunggulanana seorang alim terhadap abid lir teu beda jeung ngunggulan kaula terhadap umat-umat kalau jauh melung di mana-mana. Maksudna fadlul alim teh aya alan horenganan alimna alim khos lain alim sembarangan alim. Abid teh jelema anu ibadah tapi teu berilmu. Ai jelema ibadah teu berilmu mah emang kumaha kitu? Geus loba dongengna. Ibadah hayang ka Allah tapi teu make ilmu. Anu sering sok dicaritakeun ku para penceramah teh ambalaya tuh kan jelema bodoh maju sholat berjamaah kebeneran mau alap ya begitu sujud iya na ya katoker kadinya kamu alap mau alap noker deh kan tukang kudu tukang noker deh oh kadi itu so cek malam teh bu horenganan sholat kudu totoker itu karena bodoh kan itu gara-gara bodoh bakos gitu baik aja nih kemari saya mau malah berjamaah deh cek yang emang capek aku nah tuh kudu silih jejak gitu cek gitu akibat bodoh ayah deh bodoh malahin deh lama subuh sholat ikut cerita nu bodoh abid bodoh ibadah tapi bodoh begitu subuh mantas ruku teh kan kuduna mah Allahumma dini fi man hadayt maca doa kunut ai nganda pohoan cak makmum teh kun cak imam pan kunan ya kan tuh ngabejaan maksudna mah kunut kan kun beda kan cak imam wah berarti kuntil anak lupa aju makmum ge lupa deh kabehan pantat tarolol kabeh. Oh, datang keluar Pak udag-udag. Geus capek kara kieu bae, masyaallah. Cak makmum teh, imam kunaon kieu melumpat. Si anu ngabejaan. Ngabejaanan cak sia cenah kunti. Kunut. Bodoh. Si bodoh mah tuh. Dibawa ka mana ge. Aing mah ngabejaan teh kunut, kunan ge. Bukan cak imam teh atuh ulah kun. Kuduna subhanallah atuh sia kan ai bodoh mah hese kajian kumaha nu kudu subhanallah kunan ujung-ujungna pajar kunti anak mah bodoh masih keneh loba keneh carita jelema bodoh anu ibadah ka Gusti Allah eta teh tadi bau pohara kunaon pimpinan kula mah tahajudna ge berang peuting eta kan bodoh mana tahajud berang peuting eta kan bodoh hese bodoh mah mantap Kangjeng Nabi nyaritakeun fadlul alim alal abid keutamaan seorang alim terhadap abid jauh bedana jauh melung di mana-mana nah ieu mah keur carita alimna alim ilmu syariat bae jeung abid anu teu berilmu jauh melung di mana-mana koba lamun alimna kuari alim anu berhakikat geus hese nyaritakeunana nu kamari lamun urang nyaritakeun Habib Lutfi beuh isin jasa sebab udah sok katebakeun bae baheula Gus Dur katebakeun bae kuari aya Habib Umar deui ta ka Imam Akram katebakeun bae nanaon si ieu bae kitu-kitu bae pende omek ku Habib Umar di kieu-kieu bae kakula ngomong kenapa Habib bukan orang kayawan tah si MC tah dikitu ke dol ieu na ieu dol jangan suka ngejar-ngejar kiai cekeun udah kamu mah kamu aja jadi nyana boga pikiran hayang ngejar kiai meureun ibadahna teh tasbih dibabawa ku nyana segala bawa lamun di nu loba jelema bae okos nu zikiran teh gitu tuh tapi lamun di imam bae nangkarak kajawan ku Habib Umar kabeh kawajawan iku caang hatena sieun urang menghadapi jelema-jelema nu kararitu teh ya Allah ya Rabb dah iyalah ahli-ahli Allah urang mah cuman bangga bae di Indonesia ternyata masih keneh loba jelema-jelema nu sareukeuh hatena
masih kena anu laluhur pangkat da pohara dina impian anak lamun dicaritakeun Masya Allah cacak para aulia Allah wallahu alam di Indonesia teh untung masih kena loba para aulia Allah lamun dicaritakeun keistimewaan wali Allah tiis kana hate sebab naon sebab wali Allah mamual aya anu ngadoakeun goreng ka jelema nu mantek jelema cintaeun nyana ngadoa tanpa bebeja ngadoakeun ka muridna ngadoakeun ka umat selalu penting teh lain dirina nu didoakeun teh umat sarua jeung Kangjeng Nabi bae kitu nu mantek kacinta umat ka manehanana tanpa sebab naon dirina deudeuh jeung nya geus puguh murid-muridna lamun dicaritakeun aulia Allah wali-wali Allah loba nu muridna endek kadahar haram tetapi terjadi loba muridna anu endek zina terjadi loba muridna anu endek maksiat terjadi lantaran seakan-akan guruna teh kadenge suarana seakan aya dihareupeun seakan kitulah para kekasih Allah. Untung di Indonesia masih keneh loba para aulia Allah. Nah ieu malam ieu urang kumpul di dieu teh dorong doa ke almarhum almaghfurlah Kiai Thalib urang doakeun anjeunna nu geus aya di alam itu mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Murid-muridna mudah-mudahan dibere marangpaat ilmuna tur dibere istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Urang kabehan mudah-mudahan dibere terbuka mata hati urang sehingga bisa milihan mana nu bener jeung mana nu salah ku urang dipiceun nu bener ku urang dilaksanakeun akhir hayat urang kabehan mudah-mudahan husnul khotimah. Mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasul tidak terkecuali orang lamun geus tobat Allah maha penerima tobat tawwabur rahim. Polisi nu loba salahna tobat ka Allah bakal diterima, TNI nu loba salahna bakal diterima, pedagang anu loba salahna ngabohong malulu bakal diterima tobat ka Gusti Allah, petani anu nyeser malulu jeung sajabana tobat ka Gusti Allah bakal diterima. Urang anu osok magahan ngaji lempeng kurang lempeng niatna tobat ka Gusti Allah ditarima ku Gusti, bahkan kasalahan-kasalahan urang bakal disyafaatan jaga ku Kangjeng Nabi jauh teuing ku Kangjeng mah ku para sahabat jauh teuing ku para sahabat mah ku para ulama-ulama anu menang karidoan ti Gusti Allah dibere SK ku Kangjeng Nabi ulah waka ka sorga aja tangan murid-murid anjeun heula. Ya Allah ya Rabbi nikmat si mah di akhirat dek milu bae teu bisa. Hehehe saha nu ngaku murid ganyana tuh. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mulai ti ayeuna sok belajar agama sakumaha panitah Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saenggeusna urang belajar di pondok-pondok pesantren ngamalkeun hasil belajar urang. Saenggeusna ngamalkeun hasil belajar urang murnikeun amal urang belajar murni. Engke bakal karasa ku diri urang masing-masing kalazatan ibadah. Mun nyaritakeun lazatna ibadah eta mah hese moal caritana moal anggeus-anggeus. Lantaran urang mah kuari nyarita ngeunah teh mun dahar opor semur komo jeung jengkol ngoraw sambal tuh sia mah kagoang bae kan. Eta urang mah kos kitu bae carita ngeunah teh. Tapi ketika nyaritakeun ibadah hese urang nyaritakeun ngeunahna ibadah hanya jelema-jelema nu geus dibere ngeunah bae ku Gusti Allah ibadah teh. Maca Quran kamari ieu mah kejaranana teh tamat geus ka ditu nama lain ngarasakeun nikmatna maca Al-Qur'an. Ngeunah lain perlu tamatna tapi ngarasakeun nikmatna maca Quran tengah peuting.
Henteu kudu tarik-tarik jeung teu kudu embat-embat. Ngeunaheun hese nyaritakeun urang kos kitu mah sebab tambah perasaan masing-masing. Nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hasil tina pangajian urang ternyata horenganan urang teh titah nungtut ilmu, saenggeusna nungtut ilmu urang kudu ngamalkeun, saenggeusna ngamalkeun sing bisa ngarasakeun amal urang. Belah dituna pisan urang teh bakal dihijikeun jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Sing hade salila hirup ulah bendu ka ahli Allah, lantaran bendu ka ahli Allah sarua jeung ngabenduan Allah. Merangan ahli Allah sarua jeung perang jeung Gusti Allah. Lamun urang kuari aya bendu ka ahli Allah, tafakuran aya naon sih di diri urang? Aya naon sih di diri urang? Make jeung aya bendu ka ahli Allah, aya naon di diri urang? Koreksi di diri urang. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebab lamun geus jadi ahli Allah moal cegekan sakumaha Ibrahim tadi keur can jadi ahli Allah mah sakadar ilmu zahir galaknya teu salah. Emang kos kitu syariat mah. Tapi ketika geus diangkat jadi wali Allah bener horenganan lain kitu. Kumaha? Atuh manehna nu ngalakukeun haram, urang anu peureum. Tuh kan gitu. Nah, ieu lamun dicaritakeun kuari tentang sanaon lobana ahli-ahli Allah di urang bakal resep sebab naon endek sababaraha kali dek datang musibah kudu dibejak kula ge cak ahlina sababaraha kali dek datang musibah kamari teh hampir dek banjir deui di Labuan jeung di dieu tah di nangkaran Lebak hampir rangkas betul hampir dek banjir deui turun sababaraha wali Allah cerik di laut cerik dage lain di darat di laut kabeneran kamari ieu teh endek aya meletus salah sahiji gunung langsung naik wali Allah ka gunung dititah kos kitu teh mun teu aya izin Allah mah tara daekeun ketika geus aya izin Allah kakarak masyaallah nuhun loba keneh nu kos kararitu masyaallah tah di dunia ge di dunia dedeuheun jeung nyaaheun ka jelema komo di akhirat engke tadu batak kade ulah bendu ka ahli Allah sebab di dunia nyaaheun di akhirat engke dititah neangan murid-muridna berangkat langsung ka surga. Indah jasa lamun urang ibadah teh sabaraha jasa kieu ayana haju di akhirat digiringkeun di bawah bendera guru urang nikmat mah si ieu milu malaikat pasti surtil apun tentulah samudaya kelepatan sareng kira-kirana urang tutup ku doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir urang doakeun pondok pesantren ieu mudah-mudahan ku Gusti Allah dipertahankeun sehingga tetap aya penggantina jeung penerusna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.